Kasok mondok kasok panjang kasok ngaroyok ke jalan. Aturan spesial kangge Bapak Hajat Oni miwah Neng Lia oge kangge ka apana Arifin bos Arifin ti Bogor manawi aya keneh. Oge spesial pisan kangge ka Bapak keamanan anu parantos sumping katinggal hadir di payunan urang sadayana Bapak Kapolsek Saparakanca. Oge Bapak Lurah Sukawangi Saparakanca hatur nuhun. Ieu khusus ti ahli waris supados ngararibing surna teh. Nyanggakeun. Menang tipe aja jaran jung junma haturan minujeng tepang gerak-gerak orang suka maju suka wangi pemulihan Sumedang Jawa Barat Indonesia kumaha dararama Amang dong alhamdulillah sae. gerak-gerak Aa Oni Neng Lia anu kagungan hajat dina wengi ieu mereka payung gerak-gerak Bapak Kapolsek nu simpati ka Mamah Linda anu ti Pagaden Subang disarengan ku Abah Cakra Wijaya Beres. Bang Bong hidup bara-bara teuing diri abdi kagamparan pajat Ibu Hajat anu mana Aoni anu bageus Ada dong. disuai Aoni Kapan? Pak Dedi ya, Pak Dedi. Aoni biarang kapayun Pak Dedi. Viral ya mah. Viral ya mah bakal. Awi teh pangajol buah lantaran wit kitu. Aoni Neng Lia anu mana? Sora bedi luar gunung Paripaut daya lepatna anu mana Pak Hajat deui Ibu Hajat anu mana deui Ibu Hajat Bapak Hajat atur nuhun sayang deui Bapak Hajat deui anu mana Bapak Hajat anu mana Bapak Hajat deui anu mana Bapak Hajat deui ahli waris anu bager deui anu mana anu bager aturang kapayun heula anu mana Abah Edi Nenek Rima anu sayang Abah Dadang Nenek Eli Abah Cijambu Nenek Ai Uwa Gatot Uwa Ena Papararayung deui anu mana deui anu bager anu mana Abah anu sayang deui atur nuhun deui atur nuhun disarangan ku Abah Jadi Ibu Aing Abah Dadang anu mana Uwa Ogoh anu mana Abah Yoyo Uwa Emar Wa Aceh Ibu Sari Uwa Ijah anu mana Bapak Ucok Ibu Wiwi
Teteh Windy Jujun anu disebat ke para rayu nu garelis nu karasep atur nuhun anu mana deui warasta anu bageus anu mana Abah Uun disarangan kuah ija anu mana Mang Tole Ibu Yati Amang Tole Ibu Yati anu mana Dodi Teteh Nur anu mana Kepara Rayun anu disebat ku Mama Linda Kepara Rayun anu mana Abah Utar Ibu Eis Abah Cijambu Nenek Ai deui anu mana Abah Dada Nenek Eli Bos Bogor disuai sayang digoyang-goyang badannya digoyang-goyang asik ayo digeol-geol pantatnya digeol-geol enak penari Abah bikin heboh di suasana pesta penari Abah yang bikin heboh suasana gembira penari janger heboh penari janger heboh penari janger asik penari janger heboh janger Bos Bogor anu mana Bos Bogor Bos Arifin anu mana Bos Arifin deui Ibu Imas Bapak Yaya Ibu Ipah deui Abah Aceng Nenek Yet anu mana Warasta Ibu Umi Wa Ogot deui Abah Taman anu mana Kepara Nayu Dor Gemparan ka diri Bos Bogor deui anu mana Bos Bogor deui atur nuhun anu mana sayang Bos Bogor anu baget puna kahibaran cangu-cangang di bulu-bulu muncang di papanten di gogok ku anjing lembek ahli waris anu sayang atur nuhun oray-orayan luat leor mapai kebon tong angkat kebon loba barudak keur ngangong ucang-ucang angge apa utara anu mana apa ku suka wangi urang Bogor deui anu sayang tumbilah diadu bongsen ditonjokkan ku adilna Papa Utar Papa Ogot deui anu mana Ucang-ucang angge bulu muncang di papangge urang Bogor Kepara Rayun anu mana anu sayang ucang-ucang angge bulu muncang di papangge digogokku anjing ngalepe ari gogok sungung lain atur nuhun lain daunawi baca atur nuhun anu bager deui sayang cangu-cangang di bulu muncang di papangge digogokku anjing ngalepe ari gogok sungung cangu-cangang di bulu muncang di papangge digogokku anjing ngalepe ari gogok sungung panganten anyar diuk ngarendeng pahajat deui menang dangdan aya Edi direnceng gos biasana ada ilaharna Bapak Edi Jambu pada ngakonjak ku sarerea dina penting ayeuna panganten keur bahagia tepak toel kaget pisan
Edi pemangku hajat aya Edi deui Ayah Edi Abah Natani anu baget ibu-ibu kapararayun anu garelis atur nuhun sayang atur nuhun kasadayana anu sayang atur nuhun pisan adi